Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui yeuh, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jejara carios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng emang di mana wae ayana. Mugia sadayana tiasa kahibur aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarekeun sagarupinanya. Salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Atuh kanuhunkeun pisan kanu parantos subscribe, kanu parantos like oge komennya. Suarus tenjang kolong ting kana waktos mitra. Mangga urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Si brewok atawa si jalopang teh minta ampun we sikapna hayang tipi karunya sieun inggis ku kita pate ditandasa. Nempo musuhna geus teu walakayama jabah hayang dibere ampun. Laju we ku kita pate dititah init ngan kade cenah ulah wani-wani deui balitungan sukomo mikeh hayang kana pujang bamuka. Si jalopang maksakeun atuh hudang tuluy kuragiru we ngejat. Najan lembangna rumanggieung oge maksakeun maneh we hayang sagancangna ngajauhan wewengkon baguron. Kita apa pon kitu deui muridna. Sabada nempomu eta si jalopang teh geus init. Laju wae arasup ka jero padepokan. Kita pak teh mariksa muridna bisi aya anu taratu. Erek diubaran we cenah. Tapi barang dipariksa teh teteh lah eueuh nepikeun ka tatuparna mah. Ari ukur nyari awak mah wajar we jamak cenah. Si Otong katempo jiga anu ngahaja ngadeukeutan kita pawe. Kawas anu hayang tetelepek ngeunaan kajadian anu geus karanapan. Janten eta lalaki anu brewos teh ki bade males pati kaki gurunya. Sareng ka kuping ku abdi tadi teh mementa kujang. Bener teh salah si jalopang teh boga mah geus udarek balitungan ka kula. Pun gitu deui rek mementa kujang bamuka. Kitu kutan teh bet nyunyungkeun kujang sagala rupa deui. Kujang pusaka kagungan aki kitu eta teh. Cek si Otong pura-pura we teu apal. Pok atuh kita bate nembalan deui. Ih, lain kujang pusaka tapi kujang pituduh anu nuduhkeun di mana rahasia harta karun anu selala ieu teh dicekel ku kula. Paingan atuh ari kitu mah eta kujang dipepenta dasanes kujang pusakanya. Kujang anu nuduhkeun harta karun. Nya bener sasat kula teh katitipan wungkul eta kujang pamuka teh. Boga tanggung jawab ngajaga eta kujang ngajaga harta karun. Jadi eta kujang jeung harta karun teh lain nu kula. Tembal kita apa ngajawab sajalan terahna we. Teu boga rasa curiga. Sanyana mah kapan si Otong teh keur nyalaok we sugan kita bate betus. Ngabejakeun cenah di mana diteunna eta kujang. Sokomo lamun nepikeun ka ngabejakeun di manana neuneuna harta karun. Pami kitu mah atuh ki guru teh pasti seueur anu ngincer-ngincer ki. Pada mika hoyong kan eta kujang hoyong ngengengkeun harta karun. Abi mah inggis hariwang melang. Inggis loba jalma jahat anu ngincer-ngincer ki guru. Kapanan tiba heula oge kitu. Loba jalma jahat anu ngincer-ngincer. Hayang ieu kujang bamuka. Hayang meunangkeun harta karun. Kula teh ngabelaan susurumputan. Salila ieu teh supaya eta jalma jahat nu nganyahokeun ngeunaan Rusia ieu kujang tinu dicekel ku kula. Nyahan teu bisa nyusut tapak lacak.
Tapi tete lain gening aya we hiji dua mah anu nyaweun ka dieu. Samalah lian ti si Jalopang. Nya kapan si Lintung oge karaman maung hideung geus kungsi anu ngayakeun upaya pikeun mau Kujang Pamuka. Malahan mah kungsi nyangkalakulah sagala rupa. Untung we masih kene ditang tayungan ditulungan ku si Enul nya murid kula. Saenyana kula teh teu aman. Nya ku ayana eta kajadian de. Lantaran bisi jeung bisi. Beki loba anu nganyawankeun Rusia aki di dieu. Anu nyekel Kujang Pamuka loba jalma jahat nu mika hayang. Tah ku kituna ieu Kujang anu sedel ieu diteuneun teh disumputkeun di tempat anu buni. Sumuhun Ki. Alah sieun abi oge sieun Ki guru teh seueur anu ngincer-ngincer eta Kujang teh seueur anu mika hoyong ku kituna kedah disumputkeun sabuni-buni na. Nya kukula ge diteuneun di tempat anu buni. Ngan sabuni-bunina oge kula teh tetep melang hariwang inggis ka timu kuno jahat. Eta oge geus dijieunkeun Kujang anu palsuna mangrupa Kujang tiruan anu ngahaja we dijieun diteuneun di tempat pusaka supaya lamun aya jalma jahat teh nya boga anggapan eta Kujang Pamuka anu saenyana. Sok padahal Kujang nu asli mah kukula teh diteuneun parimpeuna keur malahan mah ayeuna teh dibabawa we. Da inggis diteuneun digular-guler di mana wae masieun ka timu sabuni-bunina oge tah kitu. Basa ngadenge kitu si Otong teh mane bunga. Lamun kongang mah arek surak atuh. Da ayeuna mah cenah kapanggih paingan atuh paingan di kotek tak ka mana mendi. Hanteu kapanggih eta Kujang teh. Sing horeng Kujang teh geningan dibabawa ku kita apa. Muhun Ki, kedah hati-hati sareng waspada. Kudu sabuni-bunina we nya saya nama dicacana kitu we lah. Nya bener kitu. Tah maneh Otong. Kapan maneh teh geus nyaho ngeunaan Kujang Pamuka anu dipepenta ku eta jalma jahat. Jeung di anu keur diincar ku si Lintung sapada kanca. Kukituna maneh jeung sakabeh murid-murid kula teh kudu bisa ngajaga Rusia umat ulah arek diucah Aceh ka jalma saluareun paguron. Kun kitu deui kudu babarengan dina ngabantu kula ngajaga ngariksa ieu Kujang. Muhun mangga Ki, diestokeun pisan sing percanten ka abdi tangtos abdi ge bakal sasarengan sareng nu sanesna ngajaga keamanan eta Kujang. Si Otong sabadanya ho di mana eta Kujang Pamuka diteuneun laju we mikir kumaha carana cenah supaya bisa maok eta Kujang tina cekelan kita Pak. Kangaranan salidana dicecekel dibabawa ku kita Pak. Atuh susah bikeun nyokotna teh. Moal bisa ditaragal kudu neangan cara anu lantip. Aing kudu neangan cara ieu mah yeuh. Kalah kumaha oge kudu beunang eta Kujang tina cekelan si Tapa teh. Dikekeweuk teh si kurang ajar teh nya. Bener, kudu metakeun akal tarekah. Kumaha we carana mah. Nu penting mah caina herang, laukna beunang. Enya kudu ku cara anu lantip. Sabada ulang mikir si Otong teh jadi boga ide atau boga ilham nah cenah arek di baruang we eta kita teh. Ari geus keun aku baruang mah gampang nyokot eta Kujang teh. Najan dikekeweuk najan dicecekel oge. Atuh singkatna carita 2 poe teh harita si Otong teh bebeja we ka kita parek nyelang heula mulang. Rek balik we cenah laka lembur. Kita oge atuh henteu curiga. Da kapanan sanyana mah ta si Otong teh rek nyieun daranjang pikeun ngabaruang kita arek bebeja ka Kilintung sakaligus arek neangan baruangna. Jadi maneh teh arek nyelang balik heula ka lembur. Semuhun Ki bade uwi heula Najan ambi tos teh gaduh inung bapak. Tapi kapan ai dulur mah aya bade wabartos we. Nya kanu jadinten dulur. Lamun abdi teh bade tumetep di dieu nya di ieu paguron
Kapan abdi teh tos sababaraha lami cicing di dieu teu acan wartos bisi dedepeun dulur abdi teh Ki. Nya halus gitu lebih hadi ge bebeja heula. Nya sok kade di jalana sing hati-hati, bisi panggih jeung jalma jahat. Pangarti jeung pangabisa maneh teh acan sabaraha. Kade ulah maksakeun ngalawan. Nya lamun sakirana kaancam bahaya kaancam pati mah leuwih hade ge lumpat kabur ngaloloskeun diri. Tapi lamun kauntup pek dilawanan oge. Tapi cek tadi oge, pangarti maneh teh acan sabaraha. Aku lamah melang. Nuhun Ki kana perhatosanana. Ulah salempang abi ge tiasa ngajagi diri. Sabada pamitan masih otong teh laju kebat ninggalekeun padepokan. Rek ngajug-jug ka leuweung sabeulit. Dikacaturkeun di jalana si Otong tinggal tepi we ka leuweung sabeulit padumukan mangrupakeun pamukiman karaman maung hideung. Hilintung atuh nempo si Otong geus aya mulang teh bunga. Boa-boa cenah geus hasil mau kujang pamuka. Kumaha sia si Otong? Da geus hasil ngagubuk kujang teh deuleu. Ih nya teu acan atuh Ki. Mulang sote ieu mah nyalang heula we. Da puguh aya perkara anu kedah dibadantenkeun jeung Kilintung. Ai sugan teh geus hasil ngagubuk eta kujang. Hana salilali lali dagoan deuleu. Geningan can ngabuakeun hasil. Balagog sia. Henteu balagog abi mah Ki. Malahan mangabelaan jadi tukang sasapu, tukang beberes kawas jongos we. Nya dina nareka neneangan eta kujang pamuka teh. Teteh lahanas ikituan oge eta kujang teh teu katimu. Da eta atuh kujang teh bet dibabawa dicecekel ku si Tapa. Malahan meuti sirikna hees oge dikekepan Ki. Oh jadi kitu nya eta kujang teh. Dicecekel dikekewe ku si Tapa. Res pisan Ki henteu disimpen. Da anu disimpen di rohangan pusaka mah eta mah tiruanana kujang anu palsu. Anu asli nama senahan teh dikekeweuk we dibabawa tak ku si kurang ajar teh. Ku kituna abdi matak mulang ge bade ngadugikeun ieu perkara. Pon kitu deui abdi teh gaduh akal. Mohon akal tarekah. Urang baruang we eta si Tapa teh. Sina teu walakaya. Ari geus teu walakaya mah kapan laluasa gampang dina nyandakna oge Ki. Bener euy. Kudu dibaruang dan si Tapa teh. Lamun geus teu walakaya mah kageunaan ku baruang atawa racun. Beureunan tinggal nyokot we najan dicekalan najan dikekeweuk oge. Tapi ulah nepikeun ka kojor euy. Lantaran butuh keneh eta ku si Tapa teh. Amun dina nyana eta kujang teh geus aya dina cekalan hurang. Tentang tu urang bisa muka rusiahna. Tetep butuh si Tapa pikeun nuduhkeun di mana eta harta karun teh euy. Asuh mohon Ki. Kedah kumaha atuh? Kedah dibaruang kumaha eta si Tapa teh? Urang neangan baruang anu bisa ngajarikeun si Tapa teh teu inget di bumi alam. Jika anu kapiuhan atawa keuna ku sirep. Dina kayaan kitu sia laluasa ngagaradahan nyokot eta kujang pamuka. Alkapanan sia teh geus lares subsin. Bisa asup ka jero kamarna. Nya Ki gampil asup ka jero kamarna ki Tapa mah. Kapan abi nusuk bersihanana oge. Malihan mah nu sanes mah tara aya anu wanieun. Jeung deui eta kamar teh tara dikunci ku ki Tapa teh. Pokona mah gampil urusan eta mah. Nu penting mah ki Tapa teh kudu keunah heula ku baruang. Nya keun sina kitu we. Teu ingeteun nanaon.
gampang. Urang neangan we tabib anu bogaan ramuan. Sina eta si tapate jika anu kena ku sirap atawa teu inget di bumi alam. Kitu cenah cekilindung teh keun gampang. Ulang neangan tabib we cenah anu boga eta baruang atawa ramuan khusus. Atuh singkatna carita, Kilintung teh marentakeun si Otong di baturan ku si Galing. Pon kitu deui si Asmo pikeun indit neneangan tabib Galing Asmo. Wayana anter si Otong euy neangan tabib deuleu. Butuh ramuan khusus. Milarian tabib nyamangga ki kita pike. Nah peryogi ramuan khusus naon? Nah Kilintung teh peryogi ramuan kanggo obat kuat gitu. Boak-boak Kilintung teh hoyong gaduh pamajikan deui. Balagauk sia Galing. Lain nyiar obat kuat dengan tabib teh euy. Tapi nyiar ramuan pikeun ngabaruang si tapa. Ieu si Otong teh kapan gedareka deuleu pikeun nyokot kujang dina cekelan si tapa deuleu. Kiwari eta kujang teh dikekeuweuk dibabawa dicecekel ku eta si tapa. Eueuh cara sejen iwa ti ku cara di baruang tah. Dina kayaan teh inget di bumi alam atawa geus siga anu kena ku sirap. Gampang dina nyokot teh. Oh gitu. Nya panyatim dari obat kuat nyamangga ki lah. Onyakeun kukuring duaan si Sotong bakal dianteur. Saupami peryogi baruang mah urang nyungkeun we ka babah pecun kalarasan abi wawuh ka eta tabib teh. Tah geuningan si Asmo wawuh ka tabib. Oh juga itu. Pentawai euy ramuan anu bisa ngajadikeun jalema. Sina dina kayaan teh inget bumi alam. Atuh ari geus kitu mah si Otong teh dianteur we ku si Galing jeung si Asmo. Nepungan tabib kabenaran kapan si Asmo teh apaleun wawuheun ka tabib nu ngaranna teh Babah Pecun. Teu kacaturkeun di jalanna. Nu tiluan teh geus tepi we ka padumukan Babah Pecun nu aya di Pilemburan. Geus aya di jero imah laju nepikeun mah kesudna. Kuring datang ka dieu teh lain rek tatamba ieu mah. Rek menta ubar, menta ramuan we bah. Hayo. Lah adik beta ramuan naon? Ramuan anu bisa ngajadikeun jelema teh hees we atawa jiga anu kapiuhan. Teu inget di bumi alam bah. Kabeneran kuring teh boga dulur teu bisa sareng geus sababaraha lila. Nya atuh sugan we ku ramuan babah mah. Dulur kuring teh bisa hees. Keun masing arek saminggu oge teu nanaon lah. Si Asmo teh pura-pura we boga dulur anu tara bisa sare cenah. Sugan we atuh Babah Pecun teh cenah boga ramuan. Laju si Babah teh nemalan. Hayo. Jadi male teh boga dulur anu teu bisa hees. Gampang. Oe boga ramuanana tinggal diinumkeun. Lamun geus inum ramuan oe, dijamin eta dulur mane bakal hees. Heesna oge bakal dibelakawas bangke. Nyalah. Nuhun we ari aya ramuan di babah masuk sabaraha we bakal dibayar. Sok atuh gancang ka dieukeun eta ramuan teh babah. Teu tarang teh si Babah teh ngoloyong ka kamarana. Tekung sila geus deui bari mabaples ari jerona teh mangrupakeun ramuan khusus. Song atuh dibikeun ka si Asmo. Ieu ramuanana cukup diasupkeun kana cai sagelas. Lamun diinum pasti bakal hees. Kap ditampanan ku si Asmo. Teu lebah catur atuh si Asmo teh mere duit we ka si Babah Pecun. Si Babah ge mani bungaeun lantaran duitna teh rada gede. Geus teu lebah catur tiluan teh laju barulang we ninggalkeun di mana Babah Pecun. Eta ples anu isina ramuan teh laju dibikeun ka si Otong. Sina laju indit deui ka lembur Ciburuy. Tah gubuk kumaneh ieu ramuanana Otong. Inumkeun ka si Tapa. Pokona mah dijamin. Ramuan ti si Babah Pecun mah moal misleuk euy. Lamun engke si Tapa geus hees bae kumaneh cokot. Pokona bakal hasil. Anya nuhun we rek dibawa ayeuna keneh. Ku uing bakal diinumkeun ka kita Pak. Heuh kade. Ulah nepikeun ka gagal sia Sotong. Kudu hasil eta kujang pamuka teh kudu beunang ka gobok. Anya atuh. Ya uing mah rek langsung indit ka lembur Ciburuy. Leos wae si Otong anu geus mawa ramuan khusus teh laju we ke Batu Mampah ka lembur Ciburuy.
Sedengkeun ari si Galing jeung si Asma oge sarua mana teh baralik ti we ka leuweung sabelit. Tapi ka leuweung sabelit dibajakeun ka Kilintung. Lamun si Otong teh cenah kiwari mah geus mawa eta ramuan khusus ke sebalik ti we ka lemur Ciburuy. Kilintung sabada kanca teh gede harapan. Mudah-mudahan we cenah si Otong teh bakal hasil mawa kujang pamuka. Teka caturkeun di jalana si Otong anu balik ka lembur Ciburuy kiwari teh geus tepi we ka Pakuron atawa Padepokan. Kita oge henteu curiga atuh ka eta si Otong teh anu boga niat jahat. Satepina ka Pakuron teh sakumaha biasa we milu latihan. Malahan mah sakumaha biasa beberes bersih henteu langsung kitu wae. Nyata pikeun mere baruang ka kita Pak. Si Otong oge hati-hatina keur henteu kagabah neang-neang kasembetan anu kawilang hade. Kukituna si Otong teh sacan ngajalankeun rarancangna manehna teh merhatikeun Binok. Diperhatikeun we lamun pareng nganteran dahareun ka kamarna kita Pak atawa nganteran cai nginum. Isuk mah ku aing eta inumanna bakal dipurulukan iramuan. Nya bener. Leuwih hade waktu nama lamun mentana teh pas sore ngarapeuting na teh saes anu satibra-tibrana aing kepapan laluasa nyokot eta kujang. Bener isukan mah arek didodoho we lah. Cek si Otong sabada merhatikeun Binok anu tas kaluar ti jero kamarna kita Pak bari mawa bagi. Si Otong teh kura-giru manehna teh ngaleos asup deui ka jero kamarna. Keun cenah isukan mah tarekahna teh arek dijalankeun. Atuh gancangna carita basa isukan banci pas sore. Binok teh keur aya di dapur. Si Otong teh pura-pura we da buku manehna teh arek ngajalankeun rarancangna atuh. Keur naon Bi? Ih ujang puguh ieu teh rek nyieun cai kopi. Kapan kita apa? Peryogi kopi wayah kieu teh. Nya puguh wing teh ge hayang cai enteh lah. Nah aya gulana kitu. Eueuh geuning gulana teh Bi. Nya puguh ge gulana teh dagoan sagedeung ujang. Puguh bibi ge ieu cai kopi we gulana. Terang nyokot heula kabeneran di ditu tuh ditendeuna teh. Asa ku kabeneran cenah eta pisan anu ditunggu-tunggu teh hiji kasempetan. Basa Binok ngoloyong arek nyokot gula atuh laju we. Si Otong teh mana teh culang cireung neangan. Muk anu sok biasa dibake ku kita Pak. Geus kitu mah katempo bener we aya kopi ngan bae acan aya gulaan. Kura-giru si Otong teh ngusiweul ngaluarkeun ples nu eusina teh ramuan atau baruang geus kitu mah dipurulukeun kana eta kopi. Dihijikeun we dikocekeun atuh teu katingali. Basa Binok datang bari mawa gula. Pacuhe atuh nyieun cai kopi jang kita papon kitu deui si Otong nyieun teh manis. Geus kitu mah si Otong mah lagi we ninggalkeun eta dapur sedengkeun ari Binok manehna ge laju we indit ka kamar kita apa mikeun cai kopi. Si Otong anu ngintip-ngintip perhatikeun ka Binok anu ngoloyong asup ka jero kamarna kita teh bunga. Lantaran cenah sakedeung deui usahana teh bakal ngabuahkeun hasil. Keun siah lamun geus kagunaan ku baruang mah atau ku ramuan pasti kita teh bakal sare anu kacidat tibrana. Dina kayaan kitu pasti bakal luas cenah gampang eta kujang teh kari nyokot we. Euleuh mitra waktosna parantos teh kapannya. Sagala urang tunda jajara carita si Endul jawara oloke jodoh ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saeulan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.